aman ya aman itu kucing ada dinya yuk cucu Sahyati penonton saya mohon sudah minum bisi batuk lain pun naon cekap cucu cekap ya langsung cucu suara dikit penonton saya mohon maaf suaraku agak serak-serak tapi serak dong ayo main lagu tak sanginum wae abang geus ngomong serak didinya sama laguna setan aing muhak atuh sekali ewan setan aing sok sadani ayo sadani Mr. Usum no kanyut guys hari ini aku akan ada konser tunggal di daerah bohong bukan konser tunggal cuma sama serangan tuh oh ya konser tunggal bareng karena aku kan sorangan aku dari Bandung Barat jadi tunggal lamun disebut tunggal ke sorangan mau penonton mau nonton sorangan bayar sorangan hibur sorangan itu tunggal nah orang sebutannya ya konser oh ya aku akan konser bareng bersama grup Calung Galacang hari ini pokoknya mas seperti apa keseruannya guys karena ini udah jam 10 lebih kayaknya penonton juga udah habis jadi ya aku mau ngabodor grup ya oh seperti apa keseruannya kayaknya ya punten tukang parkir di kahanap kenal lek ya tukang parkir oh ya turun jago kan coba teh Rapi Ahmad newo Rapi Ahmad ya Rapi Ahmad sok Rapi ke jalan Rapi Ahmad pi ka dia pi mat Rapi Ahmad ayo iya oh itu teh Rapi Ahmad tuh tengah tampau segala macam Rapi Ahmad Rapi ayo jangan aja ayo deh bubu dan nonton alhamdulillah suatu kebanggaan orang mah teu bangga teu kurang jangan dan atau bener kendan bener bener kada sesuai aja oh bisa bener kan oh gitu Rapi Ahmad mah kudu bener pidato sok mat sok oh jakung teuing dah oh kita sok duh kemana tidak duh nah segitu mah serasa kita mah bisa meren astagfirullahaladzim salah malik wih kena ukur sabaraha jengkal tercekap sok makanya Rios ayamnya ngomong naon Nabi kalau kahitut atau pi lain didinya mah cana naon bikin kerusuhan bool batu oh ka era
bisa ngomong kayak gitu. ngan tato aja di kita ngomong ya orang teh pan tepangna jeung urang dia teh kudu mipit kudu amit ngalah kudu menta mun datang kudu kacingali mun datang kudu katengali tarang aya tarangna aya tarang heuh eta kudu kungkul sok geura bejer biaskeun tong ding gelir gedang siloka waduh prak geura nyarita satarapasna heeh gitu ngomong sok ngomong sok soalna era di dieu teh aya Bapak RT aya Pak RW Bapak RW aya Pak Bambang sok nyarios sok eta ge murang kalina Bapak Bambangnya aya itu aya gamane MC Kahot heeh MC Kahot aya sok ngomong tuh tinggal Karang Taruna sakitu garilis kararase sok nyarios Pak Cepi oke aya tuh Pak Cepi itu di topi itu oke teh dek nyawer eta teh sok ngomong seri senyum sok Pak UU aya Pak UU tuh aya Pak UU cing melambaikan tangan Pak UU tuh aya lemah tukang son goblok arah coba teh malamak Naon gitu. Kurang teh datang ka dieu teh geus dipanggil Rapi Ahmad. Dia ngomong rapi heuneun. Emang naon nu salah urang salah naon? Ai salah mah anu kudu dirapihkeun teh naon? Anu kudu dirapihkeun sampean. Nam teu rapi. Aduh, Gusti. awas ya marahnya Ye dengekeun kumarane. Kumaha. Mangalek Bulan. Mangalek 2. Mana MC? Kang Dani. Nyaho orang oge. paneh bodoh Sok. Tuh. Saya ngomong eta. Teuing di tukang gitu. Aing atuh geus kenal marodor atuh. Ye. Nu lampang mah geus loba. Malahan mah di Bandung geus renyek. Urang mah ngahaja. Ngahaja ka rumah sakit Immanuel apal. Ai teh naon? Ka ahli tulang. Jadi begitu orang datang ke rumah sakit Pak dokter abi nyungkeun sampean dipengkolkeun. aduh itu Lain. Karena orang mah yang beda lain daripada yang lain. Paling atuh ni bengkung. Pengunting mengkol. Mengkol. Aduh. Dan nu asli mah disimpen di imah. aya eta teh Aya dikeresekan disimpen di goa. eta suku bisa dikeresekan Dikeresekan da weutuh kene. La ilaha illallah. Weutuh anyar lah. Anyar apa kene. mana ngadownload di Play Store Tuh. Nah, teh. Naon sih Play Store teh naon? Teu apal Play Store sih ya. tuh Disimpen anyar kene teh si sumut teh. Anyar ketabrak mobil. lebih hancur atuh Layangnya tadi pakai oke remuk. Kade naon ge ulah loba ngaledek gitu. Ulah ngaledek. Mamawa kia jadi teman Gusti Allah Lamun urang ngaledek ka hijina makhluk berarti sarojeng ngaledek kanu nyiptakeun. eta mah kembali kana keimanan masing-masing. Oh, aya urang. Aya mah kade ngahaja. Urang. murid ama ieu mah Tuh. Sigana murid Bapak Haji Bangbang ieu nya Iya bener. Bang. naon Kolot kitu kusaha sok. usaha Walau atuh ieu mah aneh. Kudu geus peka lamun jalma geus maripat, kudu ulah nanya maripat Maripat teh naon? Maripat lamun budak sakola mun hoream ka sakola cek datang guruna ningan. Maripat. rapat izin rapi Ikin. Aduh, rusak eta. Eta rusak. Itu mentang jarang kung ya. Da urang mah pendek oge tertunda. yang tertuna Oh iya. Itu maksudna. Sok atuh geura ieu heula Karena pamitan heula lain pamit ayo ngapamit mah mantap meureun. Iya ku Pak Bambang urang bisa-bisa moal dibayar ieu. Nya urang teh geus tarima DP deui. rek pamit deui sok batur nyaranyi jaroge nyari api bade naon api kabisa Ujang coplok. ujang coplok Lagu medley kitu. Urang mah tahun 70 tah. geus medley Ini can bisa naon.
boro-boro bisa tuh budak kene tuh Iya, bener. orang mau Aduh. jadi banyak gitu Raras. tapi kumaha ieu kada kumaha ieu Iya, dia makan. Kan dia mah tadi Ujang Coplok bisa nyanyi. kurang lah Iya bisa nyanyi. sakodong saya teh goblok atuh jeung urang marah urang teh di dieu teh mun titah naon kudu jelas kan anda yang punya acara Aduh, itu mah. Jadi begini ya. begini bukan begini Nah, iya bisa nge-MC, Ujang Coplok bisa nyanyi, didinya bisa naon, sakitu bisa naon. urang cek urang mah sagala bisa Segala bisa. tek nitah naon Percaya. Urang mah Iya, percaya. Lamun apal. Nah, mun ngobrol tak urang teh tika kareup mun ngobrol ka urang lain ka situ atuh jadi urang aya Kaliwat, kaliwat. urang lieur atuh bolak-balik kieu Sensor bang, sensor. ngetungkul we saeutik we urang teh hargaan atuh naik gitu. hargaan nya raras. naon rek naon Urang mah lamun rek ngabaruli aing itu urang mah lamun iya. Ya, waas diajar baris berbaris urang mah. bari itu Iya, urang sorangan jawani lain urang mah. Lamun belajar berbaris berbaris. Lain sangkanan gerak ngeplos ya tadi teh. Lain ai baheula eta baheula naon? Keur leutik cita-cita hayang jadi naon? Cita-cita. kurang oh moal makanan nanya naon karek cita-cita Cita-cita. Di dia atuh di tengah. Tengah. ai baheula mah cita-cita teh urang teh hayang jadi polisi Aduh, wah. Agak we. Ai polisi. Asal temukur, asal temukur karena kujur. Pengukur gitu. nah asalna mah cieun sinis gitu Tingali, dalam Iya. muta atau lain. Tinggal. Putrana Bapak Haji Bambang. Tingali. Sembada. ngaranna cita-cita bebas Heeh. udah mau aya cita-cita jadi bangsat urang hayang jadi polisi Tapi kudu ngakur ka kujur, bang. urang ge geus diukur di imah oge memang teu cocok karena cita-cita mah bebas urang jadi polisi hayang jadi polisi kumaha urang we atuh Polisi naon eta banyak? polisi naon we eta mah jadi Polisi tidur. oke atuh urang disediakan mobil atuh meureun Kabayang dan nila menjadi polisi. Kumaha teh? Sok, kamu titah berbaris. Sok berbaris gerak. kieu ge pernah pramuka Oh, Iya, diajar batu ke baris. Di perut mah geus bisa. Bisa. Berbaris cobaan. Pen cita-citana hayang jadi polisi. Heeh, sok. Jeung urang gampang. Suka komando kale. Komando. Ya. Aik sana naon sayang seri. Sok satu lek. Siap. Aduh. Lain meni siga kenang gedung. Kok siga kulubung bajidon. Siga kulubung. ulah ditinggali bentukna dana hate mah lempeng urang teh hate we atuh bener sekali Siap. Gerak. Alah. Benar rapat teh. Rapat teh. Aya ketinggalan. Wah, kumaha aya ketinggalan? Kabayang ieu. Kabayang lamun kita jalan di tempat. Gerak. tangwa ka jalan atuh pan suku naik babeulik kos taman tangwa ka jalan atuh bak mun erek geus kieu mah balik kanan heula meh tuh Bener. tuh Korea bro oh mati kitu nyelakakeun urang Oh, ayo naon atuh. Apaan hayang ketinggalan di contor. nya dan cita-cita mah cek abdi tadi bebas ternyata memang urang teu katarima pas gitu datang urang ka kepolisian sarua kos araranda teh Aduh. jol yang serikeun ka urang teh oh berarti urang cocokna bodor Lucu dah, paling deui we urang teh tapi da bodor teu payu harita teh Naon atuh? nah we cita-cita teh yang jadi dokter hewan Lain eta jadi dokter hewan. Ari cita-cita arah halus ya mah. Apa eta teh dokter hewan? ya cita-cita halus si goblok mah sirik wae sih mah nya Ari cita-cita sih mah halus. palingan teu maju-maju hirupna sakana Di barengan jeung di sulit. Sulit. hayang dokter hewan Hayang dokter hewan. hayang jadi dokter hewan Tapi apa eta sora-sora hewan? oh ngahaja pan abdi ngahaja di lembu pan kan abdi meleuweung keneh di bawah jadi ini kaleuweung apal gunung burangrang apa syukur aya Di mana? di burangrang kopi apa saya teh Apa we carita nama?
di Leuweung. Aja pan masih kenal bahasa satuan. Aja abi di Leuweung 2 tahun. 2 tahun. Salila 2 tahun. Anak-anak di itu. Nyang maksudnya meh ngadenge suara hewan kumaha. Suara penyadapan penyadapan. Jadi apa suara-suara hewan? Suara-suara satu kabeh apa? Orang tes tes wae ciga. Dah kudu. Apa nih segala oge kudu dites karena percaya kabeh. Sok. Lamun suara Me nya doma atuh apa? lamun suara Sapi atuh. lamun suara Monyet atuh mah. apa Apa sing lamun suara sok suara naon gitu ya mah 2 tahun di Leuweung karek ngadenge nu. Apaan suara domba? Suara doma me. Ai suara sapi? Ai suara monyet? Tuh situ monyet mah. Ai suarana Pernah ngadenge suara eta teh. Tapi teu di Leuweung. Di mana? Pan imah urang mah tatangga teh bilik keneh nya. Sah sinu boga imah teh anyar kawin. Gitu tah. Wah eta sasatuan naon eta. Ai cita-cita hayang jadi dokter hewan suara begitu teu apa? Juri aing mereka denge suara kitu mah. Dikeun. Pan suara domba me, Suara doma me. suara sapi, suara monyet, suara Suara naon eta teh? me kergering. mikir atuh Jadi me teh gergering. Dari kamu di Leuweung eueuh me gering urang teh. Teh nyaman urang teh nya. Dengekeun sekali ewang aya kitu mah. Sok Suara naon ieu? Me. ya suara domba, suara sapi, suara monyet. nah eta bener Bodor cabutan begitu. Bayangna. apa tadi oke sarua gitu Ini di dengekeun sok goblok sih. Sok Mo. sapi, suara ayam, Me. suara domba eta mah. Silakan. Nah, eta bingung. Wah, sekali deh. Mo. Sapi. Lain Sapi, Mo. Sapi. Me. Domba. Ayam. Aing karek kadeueun. Sok sekali ewang. Aing muter ya. Aing ge suara naon atuh? Meureun teh suara naon? Suara Ibu aya beneran suara naon eta? Tak hafal. Tak hafal. Cik suara naon eta? Manya anjing janji kalung gitu saya tahu bodohnya. Bodoh saya teh kuliah sekolah heula matakna. Pina geus geus dewa, geus kawin kan? Suara monyet ke omeh. Suara ome. Itu. Aman monyetna. Gitu. Pertama. Suara naon atuh? Taluk. Taluk. Eta teh suara media modar. Balas dendam, wah maruru, tapi kau serah. Kan tadi geus gering. Heeh. Da di urang mah geus pae we geus gering teh. Balas dendam. Bang teh Balas dendam. Udah banyak ya suara. Ini sini. Eta mah nyen budak belum jualan. Ayo otak kamu terang sih, weh. Ya udah orang minum kikituan. Naon gitu naon eta? Naon olahraga. Joji. Ayo. Jadi Itu bisa ya, laras. itu kudu nyaho segala lampu. Heeh. Jadi dokter hewan mah meureun kepake we kitu nya. Itu oke. Tuh. Da panitia teka tebak teh suara hayu. Ampun. Ngeus eta nepi ti kadinya eta teh cita-cita teh. Heeh. Nepi kadinya we. Udah geus eueuh deui da urang geus urang mah kieu we. Pasrah gitu. Jadi saujratna we. Mending keneh ngalawak. Heeh. Ngalawak eta kira mah anu nyabut. Ya mah kumaha deui urang teh. Tapi aya pangabisa naon wae eta pangabisa? Pangabisa nya kumaha nya
bebas ya Oh, ini bebas. mah kahayang Ayeuna pan ngemsi eukeun. Sok, sok. Di TV di TV maju, di TV maju di TikTok oke. di TikTok TikTok. Heeh. Naon TikTok ngaranna? TikTok Nya ngaranna. lah meli promosi entong teu kudu teu kudu asep konten urang TikTok ya gitu lah yang ngahibur warga masyarakat lah ya selain sibuk di TV oke sibuk keluarga dan kieu geus 2 kali teh Naon? Teu naon? ngabangsat nih kawin atuh nanya deui Lain aya daek. nu daek ka urang eta ge bobohan nih toha diancam ku benuk dikawinkeun moal nah apa nomorna naon lagi nu saya papasangan anu ganteng jeung nu geulis Tari nu kieu jeung naon? hah Apa pasangan? ya Nu ganteng jeung nu geulis ari nu kieu jeung naon? jeung banceng